Mam. Iya guys, sabulan jatuh tempo. Ayeuna kuduna geus waktuna bayar. Bayar. Urang teh lain teu inget mang euy. Urang nawarkeun motor kita di kue payu mah. Teu hayang nyaho da geus jatuh tempo ya bisa bulan. Urang lamun aya memberi nelpon ka mamang ibarat tojang jek nelpon ge hampura. Teu bisa kudu aya. Kudu geuning. Ari aing naon nu dibikeun ari eueuh. Duit, Bro. Tah catetan aya di dieu tah. Pan eueuh cing teh ge lamun aya. Hayang nyaho. Hayang nyaho teh yang ari eueuh naon nu dibikeun aing. Jual naon we teu nu Pan aya. aing kan jual motor mang lamun payu mah. Ieu tah loba alasan, pengen loba hutang mah. Ulah sok loba alasan aing ge atuh da meureun semoga mah ku aing bayar ieu kabina-bina teuing sia teh. Kalau kekerasan gitu, Lain kekerasan. lain bejakeun awas lah. Jor bejakeun sia teh bal. Oh, bina-bina teuing kunyuk teh lain teu bayar ieu aing oge. Payu motor ku aing bayar sakunyuk. Aya we si goblok aing. Kasih mana Mang Yan? Tah biasa dah, tidinya lolongok. Kunaon diganggu rumah kitu? Aing teh bieu teh ditagih hutang pan aing nyaho bareta purut pamajikan aing geuning, aya duit tang katipu. Oh, Kata si goblok ka aing nu alasan bejakeun aing keur nawarkeun motor cek aing teh. Bieu teh cenah ka ditu indit ku aing dibejakeun cenah. bejakeun ka sahanya. Nyaho mah si goblok teh rek nyawek we bejak ka saha jor we ku aing di dagoan. Udah buat. Heeh. Aya ide tenang. Pokona mah sok we tungguan heuh. Ide kumaha? Ya geus pokona mah engke. Tah, kitu. Nya Mang. Siap. Ya. Ya.